lawas kasumedang teuan kota nu dipikamang daya paningan urang ditungtung zaman ulah sinang ngerangan yakin orang di Sumedang waktu napa bakti nitipkeun mangka hade jati kasih ku inti kota Sumedang buku paingan tik pabakti ulah lali pangbalikan Sumedang kota kamelang dinding ayeuna sahan urip mikamang
Saat
kedua di kenutupan belana. Sakit dikit tenangkan pami anjing yang di
pican mendakat darmagana cinta nusang jati akhirna dugi ka tujuan di darmaga cinta na cinta salira abdi berlabuh samina najan anjeun sanes cinta negara tapi kan cinta susah ngabandingkeunana. Hati guliga bagi
Hilang-hilang
tetep saira kaseuang dedeh saira geura bilangkeun ka cinta nu dititipkeun. Manteng kasaira baca lamun rangkulan sapertos geget muka tukang-tukang nganti-nganti mugi nganci kaasihna malah mindeng nu datang ukur cinta ngarep-ngarep mugi ente kadedehna malahan mindeng cisa cahaya seraatna kaseuang imut saira kaseuang ukur tetep saira kaseuang dedeh saira geura bilangkeun ka cinta nu dititipkeun. Kaseuang imut saira kaseuang ukur tetep saira kaseuang dedeh saira geura bilangkeun ka cinta nu dititipkeun. Kaseuang imut saira kaseuang ukur tetep saira kaseuang
kalatai murag jeung ngarang-rangan katebak angin teu ditaleng disapirakeun harianeun.
lirtan kalung ngarang-rangan eueuh anu nyebor deui hate ieu umanya nya di mana sumpah diheulah naha naon lepat kuring anjeun pisan nu ninggalkeun meureun aya anu liar anjeun bisa dikuring kedapayan anjeun ninggalkeun akhirna hutan ieu kasih nyatana kasih anjeun sulayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Kang Amar Journey. Oke teman-teman, apa kabarnya? Semoga diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa jalan-jalan kali ini diiringi dengan lagu Sunda teman-teman ya. Nah, tahu bulat ya. Tahu bulat. Ya, mangga. Saya berada di persawahan ya, kemudian saya berada di Pawenang, desa Pawenang teman-teman. Biasa jalan-jalan diiringi dengan lagu rock Sunda. Teman-teman yang baru bergabung dengan saya dari mana saja, dari Malaysia, dari Kalimantan, dari Singapura, dari Taiwan, dari Korea, selamat bergabung dengan saya. Yang baru hadir, saya ucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa diklik like, subscribe, like, komen, share ya. Terima kasih teman-teman ya. Semoga teman-teman sukses terus dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke, dilanjut lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.